pinter tinggal pinter, kiai tinggal kiai, teu bisa mukakeun hate mah hese. Tapi jelema sederhana ilmuna tapi bisa mukakeun hate. Ketika dagang terbuka dagangna, bukakeun hate ngaranna. Ketika dek hayang jadi pejabat bisa dibuka trek hatena. Ketika dek ka Allah bisa bukakeun hate. Tamahal ta jelema kos kitu dibandingkeun jeung nu pinter hebat tapi hatena teu bisa mukakeun. Ternyata horeganan nu bisa mukakeun hate mah ahli Allah. Ahli fikih moal bisa mukakeun hate sakadar mukakeun fikih bae. Ahli alat moal bisa mukakeun hate sakadar bisa mukakeun maca. Ahli bilagah moal bisa mukakeun hate sakadar bisa teh jang sakadar mamantes bae supaya gitu. Mun bahasa lamun kalakuan jang supaya akur. Nah ieu bilagah. Nah, tapi mukakeun hate ka Allah mah kudu ahli Allah.